Nyieun kueh kacang jeung batur ngopi bari ngadaweng di Sosompang. Nah, jadi caritana kueh paling praktis, paling simpel jeung paling mudah ceuk aing madak. Tah pertama-tamana di dieu aya tarigu dicampuran jeung gula. Teu poho pake kacang anu geus dialuskeun, geus di blender kacangna ge, tapi ulah salpok dak kacangna rada tutung. Atuh heueuh tariguna jeung gula ieu geus dicampurkeun tidak lupa jeung kacangna ge diberean minyak. Beus-beusna ku minyak bae, laju ulah poho diaduk-aduk heueuh dak ulah salpok ieu leungeun ge bersih ieu. Sakirana ieu adonan geus pas, selanjutnya barudak ieu tinggal dicetakan. Atuh heueuh ieu aing make ieu make cetakan sok eta teh kueh kacang, tapi ieu atuh heueuh lah sakieu madak menariknya lope rada leutik. Terus bae ieu di adonan lain di adonan di ieu dak dicetakan atuh heueuh ja engke pan tinggal ngaopenna teh sabalen geus anggeus matah babari doang kieu ngeunaheun henteu kudu ribet-ribet tinggal ngasup-ngasupkeun bae kana si openna. Heueuh aing ge nyaho telok coklat doang kieu puguh ceuk aing ge kacangna teh tutung ngeun tah bae ngeunah dak ai soal rasa mah nya ieu tah geus setengah mateng ulah poho ieu diberean kuning endog teh supaya cantik. Atuh sabenerna mah teu kudu dikieuan ge dak nya endah bae. Atungeun supaya terlihat lebih menarik teh dak nya geus kieu mah nya geus di kuning endogan diasupkeun deui kana open laju mah tinggal nunggu asak atuh udah deh.